milarian Arjuna tuning kaulanun kakang Arya pihatur kakang godeg kakang Semar menang bejati si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan agung diuk lan diuk sae udah matak mung hiji juragan Bima cek kitu geus soak loba disentak Kang loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semaka pihatur ageng diuk nguningakeun pulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangresa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku tepino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui ya kadung-sang rebut kakawasan rebutan bari putra raja kunapsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega silisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah heuge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teh ka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang ngaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik barina oge nah mitah nu kitu patut nun nurut masyarakat masyarakat teh batan ngurut bakalan ngajebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang eta nepi leres-leres patugas di karaton aya kitu kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino sorak kenahna dia kebong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput ke cuh bapak mah bisa lompat ti heula ke ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe ka cicik kade sing hati-hati di lejang jiga net
badek itu badek ge hoyong jaksa nyingkah ayo pot buru-buru tingkah gitu ini jaga inung aing si Babu Kunti lah sawios po abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke irit sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasi kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salira nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh na beungeutnya mah ti trimuna ku anu nya tingali mah kulitna we butuh ari mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung ieu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawit teh mah ka urang hutan kitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sieun aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan nah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli teh tadi nah atuh sia mah nanyakeun
saja BKI Arimbi saya tak alah kurang mana kaulah teh pusir daya negara Pringgandani ngenakeun kaulah teh salaku senopati di negara kalayan kaulah teh adina raja air raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di negara mangkon ka Prabu lanceuk kaulah pun lanceuk ka kasina Prabu Arimba Arimba incu na bah ameh meureun Arimba tah mah jadi polisi Arimba tah mah si Demang tah kitu kaulah nun kaulah teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaulah teh pikeun aliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaulah nun keur salingi keur sarumpaheun ka negara kaulah tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngala duit teh sajadi teh oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu kalah soleh ku kitu tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabat panuhun ulah kaulah nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh mun di rombongan masih ius gede boros nya lain gede boros ius mah aingnya gede hutang gede kanjeri ius mah mun di rombongan begitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngeunakeun kaulah ari minggi da teu acan gaduh salaki kaulah oge sabodo teu nanyakeun aing bujang hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nari eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak ya apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk kata napi goreng simut daya teh nu bogieun kana simut heeh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun Bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing itu jawab kudu kumaha kinten-kintenna
neangan lalaki bangsa sia. Tobat teuing Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nying ngarepan musuh ribuan tibatan nying ngarepan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing. Ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceuh. Nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuh mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. Jangan macam disingcirikeun we atuh cicing. Kumaha upami aing kapenak? Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya anu diikat. Si eta masuk di beja-beja. Sama bibirna teh bibir aweweun. Bibir aweweun teh, Pak. Nya ai paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai. Bener eta teh Bima? Bener nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton. Bade dibantu ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina? Loba. Seur jamina sabaraha hiji? 200 juta. Sanagaraeun. Atuh sanagaraeun. Teu mino sanagaraeun. Pek geura akon. Kabina-bina teuing ai salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Asa ku kabina-bina teuing nasib diri Bang Jawa. Bima. Kaula teh sakali dewe dek nyuuh. Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira.